Subscribe to my channel. Ya Rahimu ya Karim ya Allah. حضرة النبي المصطفى Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina. Lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu teh. Lamun ngalakukan zina, jelas-jelasan kadeu kanyahoan. Ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya. Sebab bageulana aya hukum. Yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditarik punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaeung ku jelema teh saat eta turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhikeun ka Gusti Allah. Hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram, kuari ge haram. Mabok baheula haram, kuari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apaan teh? Coba Taurat tahrif apaan teh? Jak anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik mungkin aya beda dengan mayoritas nama nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tah dilakona zina ketika kadeuleu kena sanksi ketika sembunyi mah teu kanyahoan catana halal zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari leuwih jahat lama lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari dicitra ambalaya eueuh kena sanksi dicitra ambalaya tah didinya tah di mana kieu tah di mana lah pokona di tah beta di tah di mana sih kawasan ku pake kieu nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot bareng punyana ya Allah ya Rabb ai di puri mah aman alhamdulillah artina aman teh di kukumaha ge teu kukumaha aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb kumaha buang di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina perlakuan ya Allah ya Rabbi agar Inggris desa ieu nu liar geus kitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah kuari ambalaya unggal perumahan Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah di zaman jahiliyah mah tadi anu nyedeng mah jelas zahir kena sanksi lamun anu sasamaran sakarak teu naon kuari mah nu jelas nu samar leuwih jahat insyaallah maka turunlah ayat ini wa zarullahiral ismi wa batinah
ninggalkeun kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate dosa naon anu di jero hate dosa hayang kalem ku jelema salat hayang kadeuleu ku tatangga salat hayang kadeuleu ku mitoha salat hayang kadeuleu ku pimitoha salat hayang kadeuleu ku murid salat hayang kadeuleu ku guru keur carita salat keur carita puasa kitu keneh ria ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu mita salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampukeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek ngaganjarna ge Allah lantaran ke urang di akhirat aya kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba sholat dah periksa malaikat periksa malaikat tete sholat taraweh dah hayang naon teh sholat taraweh dah coba hayang kaing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalem pimitohaeun mana pimitohaeun mana panggil pimitohaeun kadinya tah ieu jelema taraweh liwat ka imah sia deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak kusia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kana hayang dialem cokot ka pimitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anak teu bisa ngaganjar dilukeun ka ditu ka mana itu tuh itu mah seuleuh ka seuneu di kana neraka batin naon deui asun batur nu maju warung nanya anu gering batur anu maju usahana anu pengek batur nu kabeuli mobil nanya nu ngap-ngapan batur anu kabeuli deui mobil nya anu dioplam ieu karana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju yang pelit bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna waris sombong udah kos gitu baik untuk tentang kototeng ya Allah mobilnya jeung nyana dibeli ku aing kabeli eta ngaranna sombong tah kos kitu tah bisa naon si sia tah aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon si sia aing jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae karasaan ja aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagala ujub eta penyakit batin kos karana tinggalkeun wa zahirul ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah nu kadeuleu ku urang kuari dosa teh hartina nu dulayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa mah urang leletikanana urang di hareupeun imah isuk-isuk ieu bae mantes nanti bari ngarokok aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh saya udah deulah tuh liwat loba jasa lelekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teh dosa eta bukan kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun nya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicoloknya ku malaikat ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot teu bisa teu kieu lah nya geus kolot udah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing geus sia aing kalangan usia tolol teh kiai sok dirija sok nyen dosa raka sia mata sia geus bae urang kudu nama beureum tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deulean bae teu katobatan beureum kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teh mah neuleukeun nu di imah bae jadi siap diuk diharap buka baju nek naon aya yang dulu di jalan anu dalam manusia dalam kutang buka ih cok naon lain naon aing geus siap
daripada aing ngeulekeun batu. Enak. Incuran deulekeun di. Aduh, Gusti Allah Akbar. Eta bahala deulekeun ge masalah. Aing di jalan bahara aja biar. Ulah di urang mata hesepan bari. Di Arab kan rada deres di Arab. Sajore-jorena di Arab lantarannya lama pakai borongsong pan ka dia. Kadang-kadang mata anaknya atuh teu kadeuleuk kapan make cadar. Geus urang teu bisa deuleu di Arab atuh bisa deuleu. Sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat mah tetep kayak katutupan. Coba di urang mah masya Allah tuh hese dia urang make jilbab. Aya ge jilbab sakit sapotong. Ada deres geus. Ai ieu ditutupan ai pilih ka mana-mana. Nek kumaha dari baik. Ih, geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang hese jasa. Mata kata asal keluar berarti imah. Mata mah geus berdosa bae pasti jasa. Mata mah geus pasti jasa. Manta kuari mah atuh nu bagus mah geus ulah ka mana. Cicing bae di imah. Cak. Tetangga teh jeung cak murid-murid. Kiai bloonnya. Benar mah? Bloon. Enya na ditahan ulah ka mana, enya na ka mana bae. Kiai teh ditolol ka mana bae. Ja kuari mah dek kiai teh saha asal geus bakal keluar we pasti bae adalah aurat. Ajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana. Encan dimimitian dijaga, encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena. Ai kitu mah nu geus tapakur sering kitu ngabebener hate. Ketika aya gereum atawa melu rada deres. Pan encan nyana encan ka arah batin asal neuleuh geulis atuh aya sir. Asal neuleuh goreng cakate teu resep ka mah. Ada tak kituan teh dorang. Itu mah hideung. Itu mah pendek. Eta dorang kapan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan lain kabeh. Kunaon atuh sia ngagoreng buatan lain. Lain hayu Gusti disyukuri. Kadanan sia atuh kusyukuran mah ulah-ulah ngomong. Janjian teu becus atuh pan sia mah. Padahal buatan lain. Urang tapi teu sadar pan kadinya. Satung-tung kurang can ngaberesan hate kitu bae leuleuhna naon aju kadeuleu bae. Urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan dinya. Sanajan urang make sorban dideuleukeun bae. Komo mun teu make sorban, sakilah make sorban bae cak hate. Urang seutik teh ita. Asana urang make nyere mah disingkatkeun ku urang. Eta kumaha? Loirul ismi, loir. Dosa nu dohir eta kakarak mata doang masyaallah. Encan sili, encan kebelah ditunah tu ayeuna mah kitu main catur, encan main gapre main remi, encan main bola kebelah ditunah, encan gegendengan jeung awewe, encan kebelah ditunah mah kholwah jeung awewe di kamar, kebelah ditunah mah kabair mawaan simba. Lohirul ismi. Wadar tinggalkeun wabatinah ieu hese mah tarolah nu zahir mah meureun ngai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad itu resep naik tu aing mah naik aing para ustad geus lain ka Allah nyana teh sarua lain ka Allah teh ge isyarat mah teu meunang Allah berarti mah kadeuleu ieu mah lain tu aing para ustad budak kumaha cenah lamun aing mamawa kos kitu. Eta kos kitu teh geus teu bagus. Jadi nyana teh kahalangan ku ka ustad lain ku Allah. Jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah. Sanajan kos kitu rada deres belah heulanan. Rada deres belah daripada diomong kita ustad ngeboncengan si Mbak. Iya aing mah karena Allah. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ustaz tolong. Aduh Gusti Allah ya sejasa ya. Sejak kejauhan dosa ya urang ya Allah. Ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin. Dosa batin mah ulun nyahoiwan di Gusti Allah. Beuh meureunna nanti dosa urang riak teh ujung teh takabur teh. Nu mantap itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi. Di dieu teh aya
eta teh nu kudu dibiceunan lalaunan kurang bari merenung ka Gusti Allah biceunan laom cuaca ka Gusti Allah biceunan hawa biceunan makruh biceunan ujub terus bae kurang aja ti dieu ti handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh isina teh al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru al-syahwat al-ghadab ieu penyakit-penyakit batin neuk kumaha miceunana nya oge panencan urang merak-rekeunana ge ka panencan nu mangka ketika jol ya urang geus aya tumpukan tapakur langsung bae resep jeung resep eta mah mengarana syahwat ari geus kan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh lo tapakur tuh bener tapi rada dere ketika mangyan sakit tuh mentak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasanajan didelekeun nyanajan pugu daekeun jeung dina daekeun ge jain mah teu maksud kan mantap didelekeun resep sama syahwat lah ulah aduh pan urang nangis terus-terusan mikiran tafak jadi aman ketika orang neuleuh di kota nya paruti nya bagus nya laluis tapi lamun urang pun nafsu bagus amat nafsu resep amat nafsu tapi lamun urang dipikir mah ieu teh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasanajan didelekeun nya can pugu daekeun di bandeu jan dina daekeun ge jae mah teu maksud naon dideuleuh tuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu ayo coba ya sabaraha ribu jelema teu ceul ya anu kos kitu bae ulah ki haji ulah lain jadi haji lah bae lah ki haji na malah ini bagus amat jata akur jeung di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantap kajar seberapa kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerepakeun mata kita ditinggalkan wazaru zahirul ismi wa batin Masya Allah yes tinggalkan kurang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia biasa di Arab rada deres di Arab rada diris rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab yang wudu sapaket berarti kudu di wuduna bagi anu ngarti tapi lamun teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ya bodoh mah datang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu lah taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi nyiceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang di Bandung bangun airuna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah kuduna mah maca eta endah mancung amat ya iruna bagus Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh udah keur toab kapangi jeung urang India kapangi jeung Pakistan kapangi jeung Libanon kapangi jeung urang Turki urusan toaf mah babari pembatalan mah babari mijeunan eta tah resep hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ti irah ge eta kabarengan urang jeung urang takron
berang hidung jangan punya rombongan terus orang aja bilang ya hidung bau terbudak tentu dah orang ibadah toab nyara kanan batur malulu subut tangga hati kan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum deh kumaha aduh watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa toab mantap nu bagus batu tungkul we toab teh urang bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sabira doa minta geus teh kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jang malah masuk nutur-nutur saya kebetulan naik lumayan cek enak teh itu toab lumayan encan saya jadi geus beres urang di masjid yuk baik pantitah nelekeun baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doa terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus nelekeun baitullah urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu sakedeung nelekeun kieu aya nu liwat mancung eleh baitullah ku irung urang ieu muter ka aya deui nu kitu ka muter deui baitullah da teu ada kurang esek Masya Allah mata Fudel bin Iyad mengistika masjid Jumat geus kita mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ieu lah tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujug teh anu tadi dicaritakeun teh Masya Allah sakitu hese dua eta dina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsa la ammaratun bisu'i sina sakitu tadi nah ieu nu hararese bos nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan penyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teh kapanggih hese sakalina Gusti Allah dek panggihan Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa maksudna dek dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat pengeloba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan sagala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riyadhah Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syarat kaloba jasa jeung ese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teh kuat Kangjeng Nabi kharrasai musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teh hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti kita nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah yo dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril dek dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah dek dibawa ka mana dek kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dia turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang dek nanyakeun ke Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril ayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya ke Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu dan ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apakah saya instruksi yes saya ente ada Jibril aya kana di barengan Muhammad geus dibaca izin yes naik Kangjeng Nabi ditanya ente
Kanjeng Nabi mangan nanya doang eta saha aya di mana henteu nanya kendek dibawa ka mana henteu teu boga maksud tak kurang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat kitu tolong teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deka mana deka Allah woi lohor wah ini mah geus liwat teh mah syariat mah kos kitu mah aing mah datang ka hakikat rantai apa bebeutkeun lain kita iya beda Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngalaksanakeun parentahanna begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kanjeng Nabi Jibril atuh bareng jeung tateng bareng lain wilayah kula mah kan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik ka ditu kula mah ajur jadi ulah sok aju ngaleuwihan wilayah sing ade wilayah dijaga satu cek malaikat Kanjeng Nabi tungguan we di dah naik Kanjeng Nabi mah sorangan berarti luhur biasa Kanjeng Nabi pangkat dibandingkan di malaikat Jibril sugan hayang itu jatah mah dibawa ku Gusti Allah teh mantap cek Sidina Ali anjeun si marifat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali marifat ulama ku Allah ti Allah ka Allah lainan ulah lamun urang hayang marifat moal datang urang hayang jadi wali moal datang ai lain wali mudbir moal bisa ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyeun kolom nyeun bae bale nu rapi engke teu deun kolom mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyeun bale bae kolongan ulah maksud nyeun kolom ai balena teu rapi lain kolom rosot bae mah kahandang mari nyeun bae bale nu rapi kolom mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapian marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar dua tanggal kiamat moal teu bisa dihayal-hayal ini tip memang sih mbah intip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citrat ya Allah intip Lailatul Qadar di Citras ya mah waduh atuh kapangih teh mangke jeung naon BH ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapangihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayang ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip bloon bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar menyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh numantak Kanjeng Nabi majat teh hayangeun kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kanjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat gitulah cerita jelema nu deuk makrifat ka Gusti Allah teh nu deuk usul ka Gusti Allah teh kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae geus nikmat leuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat